Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupuhan ieu catur, urang dadasar ieu carita kumanjatkeun puja hakikat kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadayana tiasa riung malumpung patepung leuwung patepang wajah dina tempat anu barokah ieu. Atuh rahmat kali salam kawilujeng mugia ka paduka Rasul unggul tur pinujul nu salalamina nyontoan syukur tara angkat dada komo takabur sangkan akur jeung dulur kali batur. Hadirin anu dipikeun hormat, alhamdulillah urang sadayana tiasa ngariung kepel dina acara pangajian sore ieu. Mudah-mudahan tiasa ngajantenkeun amal sae sareng nambih kana ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipikeun hormat, abdi salaku pambawa acara nyungkeun widi kangge ngabacakeun susunan acara dina panguasaan ieu. Atawisna kahiji, pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, katilu, pengajian anu bade disanggakeun ku pangarsa Ustad Asep, kaopat, penutupan doa. Tina sateu acan acara dimulai, urang sadayana ngoskeun basmalah sareng Al-Fatihah sasarengan bi barokati Ummul Qur'an. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ieu acara atos ku urang sadayana dibuka. Tah kangge acara salajengna langsung wae nyaeta acara kadua. Nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku pangarsa Ustad Japar. Waktu sareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsa Ustad Japar anu parantos ngelantunkeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Urang langsung wae kana acara salajengna, acara katilu penajian atau napi tausiah anu bade didugikeun ku pangarsa Ustad Asep. Sumangga ka Ustad Asep waktu sinareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah nembe persembahan ti Ustad Asep. Mudah-mudahan manfaat ka urang sadayana sareng tiasa nambih-nambih kana ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kangge acara anu terakhir nyaeta acara penutup nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade dipimpin ku pangarsa Ustad Ucup. Tah, sateu acan tisim kuring di lalap cekang kirang langkungna. Ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.